Aing. Ibarat kata aing itu bukan perlengkapan bernyanyi, bermusik ya. Suling dijual ku aing. Gitar oke dijual. Ibarat kata aing kapepet kamar butuh duit. Tinggal tersisa ya. Kecrek ya. Tapi lumayan lah buat bersenang diri berkata mah. Perdamaian, 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 perdamaian. The best. Sekian lamanya aing tiker kelas SD ya teh kelas 2 itu teh salaman nempuan kembang kieu teh hayang ka Cida. Kabeli ayeuna alhamdulillah duh. Aji seungitna naoge. Pasti si cinta ieu. Resepeun hati mana urang meser atuh ning ieu sebekuk ieu pasti. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Paman, Aji. Yu dulu mau kembang. Atuh. Bagusnya. Anjir, mana sih? Gua kembang kieu di mana ya? Kabina-bina teuing atuh kam ni kana mata. Kau menang meuli di mana iya kembang iya halus. Atuh teh si Wamimin. Wah Mimin. Oh. Lain gering Wah Mimin teh. Ya gering padahal mah tak dijual ke butuhan duit. Duit tuh ya. Oh. Ai Wingpan sebagai hansip yang bijaksana, Hansip bijaksana, tidak sombong, tidak sombong, rajin menolong, bersahaja. hemat cermat heula atuh. Hemat cermat, Bersahaja. bersahaja. Nah, udah sih. Mules euy. Yang ulah beri modal tuh kak. Aing geus teu kuat ka atuh ilu ka WC ka. Kalau beri menjus atuh. Ka ilu ka WC ka. Nyung tuh. Nitip ka ieu nya. Anjing teu kuat pisan ka. Yang lebok naon sih? Tuh yang bool sih ya. Iya, baik aye. Sebenarnya suka kembang kieu teh. Sangat indah. The best ya. Woi. Dah lu cai. Ya euy. Woi. Woi, keteruan. Hadiah ke mana? Oh, cai ketempun wae. Ya bahan bobol deui wah ieu mah ieu. Abina-bina teuing mun melepet ka kebon. Da teu bari katempo-katempo wae. Atuh da kaci, da ngalewat ku aing ka dieu leun aku mah. Aing aja lewat kebon ge. Abina-bina teuing. Aing aja teu liwat dia teh bisi kalah coplok. Dateng coplok naon? Duit lah. Duit pada naon? Wah jauh. Mau jauh kumaha di dinya emang aing penjahat. Anu geus wae ge sok coplok wae duit aing maliwat dia teh. Atuh karang ge 10.000 20.000 kadudur kabina-bina teh ulah hitung-hitungan teuing. Mana ada 10.000 20.000 teh 100 wae mentara hayang pan. Oh eta mah kali-kali atuh dek. Kali. Kabina-bina teuing. Dia kembang asa halus bang. Atuh bae aku mah. Ibarat kata ya kembang deka ngaranna. Deka. Heeh. Naon Deka? Dinamis kurikulum. The best kan? Heeh. Oh, baik. Sugan usaha ya bang. Usaha. Hah? Yang jelas nu aing lah. Main bisa ngurus kembang geuningan. Atuh bae da aing masa lagi bisa. Ih. Sudah dicabakan lah si rusak. Kira ge nyapa meni ulah. Si rusak. Si rusak itu bisa ragragan kembangna ieu keur di ieu tah keur naon teh mereka ieu teh indah. Mereka. Heeh. Lain jeung urang teh mah ieu, Bang. Urang Jeung urang. aya putih jeung urang sangeunahna. Biar beautiful gitu di mah teh ditemponya ngeunaheun gitu tah. Ulah lah, mesti cuma cabakan. Urang mahal menang meuli anyar kene urang oge. Melek pisan. Lain masalah melepek urang ieu menang hayang. Nang hayang. Atuh bae. Karek menang ieu. Heeh. Hei. Mahal ya teh Kak. Mahal. Heeh. Nah, sabaran kieu. Ah, maka beli ku dirinya mah. Anjing. Ih, merukana.
Aduh lah paling di duitan lah. Moal orang ge hayang pisan resep. Majikan orang soalnya aduh kanu kieu mah resepun pisan ibarat kata aing lamun dibere kembang Hah? nanti dibere teh rada gampang gitu wingnya. Bisa dipakai nyengcelek. Hai. Yu. Wah hararese ibarat kata mah. Makanya Meureun bangsa 50 mah beunang meureun. 50 ngecek 50 menang beli lagi 300. Hah? Sabrak mendak 50. Aduh, bae da mahal ieu mah geus gada, geus gede. Atuh geus kekembangan tuh geus buahan deui itu. Moal tuh mahal. Nah, ulah teuing marina oge. Bae lah. Oh, bae da urang ladang hayang ieu teh. Si manis madu ibarat kata mah secangkir mansur merah membayang hiri kamu. Dinamis. Moal 300 moal. 200. Ya. 200. Itulah yang kajanting meuli deui nya. Diketang urang eueuh leuwih. Euy. Lamun 300 mah. Didinya mah atah di atah deui, pan tadi senawar 300. Aing mun bikin kabeh meureun kita aing uji meuli. Udud, yuk dulu yuk. Hai, 200 lah. Kadulur atuh menikah melinaan pisan. Tadi teh gelebak keneh, Kak. Anjing meuli bensin, meuli udud. Dapat lembar deui eta ge, Kak. Yeay. Kapuru. Semai hesek pisan nawarna. Urang ge menang meuli 300 piraku dirugikeun atuh. Pan urang ge meuli deui meureun. Penting mah yang masalah duit mah gampang. Barat kata pemajikan aing diberi kembang, oke, diberi lancar. Dunia aya dina kelancaran. Resepnya seneng ya kayaknya. Harian wah. Harianeun. Heuh ieu urang nuhunya. Heeh. Nampi artosna nyanggakeun. Teuing nya recesan. Nuhun pisan urang sarua bae. Sakurang ka nya. Ka mana, Wak? Dak cenah rek ieu. Yang ulin cenah. Yang ulin. Heeh, teh ulin. Kada budak sakedeng. Oke heula atuh non dipandang-pandang dulu ibarat kata mah. Bari dibersihan meureun wae. Soknya. Hati lah orangnya. Nuhunnya. Antek euy. Lega. Bisa geus dibantu. Aya kena bawa. Geus. Aduh. Alhamdulillah leganya. Da ongkong ada mau bujur nu ieu tuh da mau bujur nu itu. Menu itu mapan ngeunaheun meureunna. Tinggal pok kembang. Nah, kembang aing tungguan usaha itu euy. Jika lain Wan Nur itu mah. Kumaha saha itu euy? Mana? Aduh. Naik ke mana, Bang? Dibalik atuh. Layak dibawa. Ya heueuh nu aing nang meuli ieu mah. Nang meuli kumaha ieu mah nu uing, Pak. Teuing nu uing ieu mah. Nang meuli ti Mang Nur 300. Di Mang Nur. Heeh. Pak, nu uing ieu mah ieu. Menang meuli ti Wa Mimin ieu mah aslina. Ini naon atuh lah. Tadi kan sok sok lebah heureuy. Boleh kasep pisan. Aslina Pak ieu. Lain ieu ti Wa Mimin menang meuli. Wa Mimin gering butuhan duit. Menang meuli ya, Pak. Bener eta nu saha? Nu saya Pak menang meuli aslina ieu ka Kapan dieu. dia teh Mang Nur teh lagi diuk di dieu? Nya tadi kayak pendak jeung Wan Nur teh di dieu. Ai saya teh kebelet. Dilulah ka WC heula. Ditendang di dieu. Nu saya apa yang menang meuli deh gaji 2 tahun hayang ieu ti kelas 2 SD. Masa mana kamalinaan? Kelas 2 SD. Asli. Terus ke Wan Nur. Teh. Geus banyak ieu mah nu saya. Ujung lah. Oh. Tapi udah mau kiraku mah Malina waduh mah nya. Oh atuh meulin sabaraha? 200. Banyak kembang kieu 300. Masa badak itu? Ieu mah kan 150 ge jadi tawar 50. Tah mun ieu ya. Tah nu ieu sae. Ieu mah 300 wani. Pak mangganya. Cita si dua ka aing kok ka nipuna teu euleum-euleum. Pun Ku gembira riang tiada terkira. Duit geus aya 2, okok geus aya oge. Okok geus kabeuli, kopi geus aya. Coba liuhan kene 200 ya, anjing.
Aing sarana pisan kehidupan euy. Yuk. Senang gembira rokok geus aya. Yuk. Hei, anggar kalakuan aing geus kitu. Nah, tuh Bang. Duit. Naon? Hei, Naon? kembang nu urang 300. Nu alusna. Aduh, aing lega. Nu aing kumaha eta mah si Hansip. Kurang eta mah. Nah, Naon atuh? sakadegan kebiasaan aing mah. Biasa naon atuh Bang? Aing teh tadi teh sudah menghindar, Wak. Maksudnya kumaha menghindar? Sudah kumaha? menghindar, sudah katempo wa lagi ngadungkuk. Ibarat kata di daerah harapan imah. Ngadungku kawasupa. Aing teh menghindar ka kebon ka di gerowan. Sakadegan. Berarti kemarin wae eta. Lain lah nu si Hansip eta mah. Tetap atuh tah bener-bener deui. 100 deui mana? Geus pake meuli oko pan. Hei, kebiasaan. Ngira teh kemalinaan ka aing teh. Merah kumaha atuh? Atuh barang batur anas ku aing mah penggunjing-gunjing yang si Hansip. Pagunjing-gunjing. Hei, Kembangan kemana kan? yang dibawa ku nu bogana. Ampun awa eta. Kapepet. Aing mah engke arek nyeun jalan lamun lempang hareupeun imah wa mah. Karena Jalan supaya teka tempo. Coplok deui iwat bunga lewat kadinya teh. bila-bila teh kadulur mah atuh. Jadi kalau bunga poe mah suka cidat teuing Eta mah. injem 100 deui geura. Pinjem naon? Eta nu geus. Pada di loba duit teh. Atunya heula aing mah duit mah loba. Injem 100 deui jeung Kapan tadi? Geus eta dipake 100. kapan geus pake beak pake jajan meuli oko, meuli kopi, meuli kaneun dahareun. Beli oko. Heeh, 100 deui we. Injem ieu mah nginjem. Nginjem ieu mah Asli. aslina. Aslina. Lain nipu lain. Orang tara nipu, turunan nipu atuh pa urang mah. Tahun tadi contohna naon eta? Eta mah heureuy eta mah kami Nah, euy kemalinaan heureuy eta. Ya. banyak balis. Tuh aya ieueun ya. Naon? Si Neng tadi, si Neng Jahe nu di warung nanyakeun we sorangan. Atuh, sok-sok diheureuy nya ku sorangannya. Dah, banyak aing nanyakeun. Kumaha cenah? Cenah si Aa ka mana? Aa Son cenah. Iya. Aa cenah. Atuh, cek aing suka sok diheureuyan ku adi aing teh aing teh. Mun siga anu kangen sia ka sorangan. Heuh. Serius orang mah. Orang kada tuh tuh. Banyak 100 minjem. Tinggal saparkeun si Neng na. Geus bejakeun. Heeh. Atuh tenang we aman. Lain sorangannya kana awewe mah nya. Euy eta mah. Barai. Euy. Ujung saparkeun. Heeh. Tungan ya. Heeh. Hei. Dengan kecerdasan yang tiada dua. Beunang we ka bobodoh ku aing adi aing 100 di tangan pan. Ayo, di mana?